Assalamualaikum murid-murid sholih sareng sholihah. Kumaha kabarna dinten ayeuna? Mugia urang sadayana salawasna aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dina dinten ayeuna urang lebet kana pangajaran tilu nyaeta ngeunaan usum-usuman. Kaayaan alam nu lumangsung dina sataun teu salawasna angger. Aya usum hujan nu sok disebut usum ngiji. Aya usum halodo nu sok disebut oge usum katiga. Dina usum ngiji mindeng kajadian hujan ngecrek sapopoe. Sakapeung hujan ngagebret. Nu balukarna cai di walungan ngagulidag. Limpas minuhan lahan nu aya di sabudereuna. Malah teu saeutik patempatan nu kakeueum kabanjiran. Sedengkeun dina usum halodo, kaayaan alam sabalikna tina usum ngiji. Mang bulan-bulan teu kungsi turun hujan. Walungan ngoletrak saat sawah, kebon, jeung lahan sabudeureun paimahan kagaringan. Nya kitu deui tatangkalan. Sakur nu teu kungsi kacebor mah kabeh gararing. Malah loba nu paraeh. Salaku makhluk nu teu daya teu upaya, boh dina usum ngiji atawa usum halodo, manusa kudu tetep sumujud ka Allah nu maha kawasa ngatur alam sagemblengna. Dina pangajaran dinten ayeuna, ibu bade nembangkeun kawih ngayuh hujan ciptaan Mang Koko. Prak ku hidep kupingkeun, ke ku hidep turutan. Hujan turun tutumplukan, kuwung-kuwung narembongan, anu hejo anu kayas, mata kelar mata waas. Cur hujan gerabreg turun sing rata, pek siram tatanen masing walatra. Cur hujan gerabreg turun sing rata, pek siram tatanen masing walatra. Hujan gera turun deui, supaya masehan bumi. Bumi tempat pepelakan, sangkan timbul karaharjan. Cur hujan gerabreg turun sing rata, pek siram tatanen masing walatra. Cur hujan gerabreg turun sing rata, pek siram tatanen masing walatra. Hujan turun tutumplukan, rek nulungan pepelakan. Nuker menang kasusahan, rek laju ka halodoan. Cur hujan gerabreg turun sing rata, pek siram tatanen masing walatra. Cur hujan gerabreg turun sing rata, pek siram tatanen masing walatra. Murid-murid sadayana, nembe ibu tos nembangkeun kawih ngayuh hujan. Nah ayeuna ibu bade masihan pancen kahidep, nyaeta nembangkeun kawih ngayuh hujan. Tekedah sadayana dikawihkeun cekap sabait. Bade bait kahiji, bade bait kadua, atanapi bade bait katilu. Kempelkeun ka ibu voice note-na, tekedah dinten ayeuna batesna saminggon. Paling lambat Senen minggon payun. Alhamdulillah pangajaran dinten ayeuna tos rengse. Mudah-mudahan hidup
ngartos kana sakedik kawih anu ku ibu ditembangkeun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.